Enak. Pinter. Bro, ada paket ya? Kita meni. Wis, YD, ayah dapat paket dari YD. Ore. Guys, kenging paket deh ti YD guys ya. Duh, hatur nuhun pisan pokoknya sama YD nya. Anu entos support ras ke Kamonesan. Jajak kalau heron kasiron. Naon itu tas. Keren guys, tasnya guys. Bold. Oh iya, produk barunya TYD nya. Clothing baru TYD. Luar biasa memang. Keren. Ini naonan. Mama Yuki pas benatur nuhun pisan, aduh dipasihan datangan guys. Suatu kehormatan mama, hatur nuhun pisan mama. Geus dibere tasna. Terus ditanda tangan. Arek teu bungah kumaha aja. Keren gak deh? Keren ya? Buat apa ini? Oh, ada uang. Buat nyimpen uang. Oh, uangnya buat apa? Lumayan. Jajan siapa? Ada dedek. Jajan dedek. Cenah. Amin, amin. Mudah-mudahan kaisi uangnya guys. Lo guys, anu resepnya kan atas kieu. Check out di YD. Konten ini disponsori oleh YD. Mang, aja itu yang ngejangkungan. Olahraga naon ya kudu. Basket ya, yang ngejangkungan mah halus tau basket. Untuk poli kan aya deui nu leuwih halus. Hayang gancang ngajangkungan mah. Da aja yang meuletik keneh, musik keneh masa pertumbuhan. Renang geus eueuh deui. Bener nih, Mang. Bener. Lah, waduh, gini eta ubur-ubur nu di laut renang bae. Nu lain kalah ngajangkungan, kalah beye. Ieu teh aing ngobrol aja jeung anak tangkil. Di hese anjir. Lain aya baheula jo. Maneh ngaringkuk di Kodim eta 3 poe kasus naon? Naon kitu teh? Oh. Lah teu pira eta teh euy. Kadar mulung tambang urang teh. Aku mulung tambang ai maneh. Tambangna meureunana anjir saengkal. Hanteu. Paling ge 1,5 meter paling ge. 1,5 meter saki ya. Heueuh. Nah bisa urusan jeung Kodim anjir. Kapan keur itu teh urang teh balik di mana nya euy? Tambang nalina tangka kalapa, kurang teh dibawa we di udaran. Nah, terus Teu karasa, Brad. Sadar-sadar geus diimah urang. terus Si tungtung tambangna teh nali kana irung munding. Tuh aing diuruskeun ka Kodim, Brad. Anjir. piraku si teh teu karasa tangkurak. Pan meureunana si teh nu nuntun muning meureunana eta teh sapanjang balik teh ka imah teh. Anjing. Parah sial. Brad. Anjir. Anjir. Nih musuh Pak. Nih musuh Pak di mana? Sistem ini atoh nih musuh Pak ge. Dinya mah. Hari didinya. Ya, paribahasa nak. Ya, deh, kedua lakon aing tadi. Aduh, aing. Ya. Urang teh ka warung. Rek jajan, rek mi rokok. Udah nuturkeun eta Bu Meri, Bra. Budak-budak ka urang. Bu Meri mana itu? Tetangga. Oh, Bu Meri? Heeh. Terus? Mana meuli kue. Keur meuli kue. Urang nyokot pangsulan, Bra. Paan teleungeuna seut. Eta mah urang, Bra. Nud. Rasa papelong-pelong, Bra. Ngiceupan kai. Rek teu bunga kumaha aing, Bra. Tah, Bra. Terus eta pasti Bu Meri bogoheun ka didinya gitu maksudnya. Ai didinya. Geus tuku dibahas deui, Brad. Geus yakin dia mah. Ya, cek aing ya.
Geus eumeur deui anjir ieu siraha. Terus kumaha? Ya. Aing mah kuasana berat euy. Ieu mah moal engkekeun deui berat ieu mah euy. Moal urang mah. Moal dingkekeun rek di kumaha eta dikawin. Kawin langsung urang mah ieu malah. Baris kabur ku batur. Ari dinya neangan panyakit teh atuh teh. Ya, Bu Meri teh pan teh non muslim. Didinya kawin anjir, didinya kan muslim, terus Bu Meri non muslim. Sia teh jinah dianggapna teh. Hari didinya can apal keneh wae. Ya. Bu Meri teh berat. Tisa geus paanteleng jeung urang teh. Langsung mualaf asup Islam. Sia teh kudu bejakeun mah. Begitu urang hal ewas teh berat. Kadenge ku aing tanu teulik keneh. Kumaha anjir? Meuli sampo hijab. Nying. Lagi celak anjir ieu aki-aki ieu. Anger anjir. Kieu we anjir omonganna teh. Ya, naikeun. Bu Meri meuli sampo hijab. Gara-gara anteleungeun jeung didinya. Dianggap ku didinya jadi mualaf gitu. Heeh. Boa baliis didinya mah anjir geus lain boa ebah deui ieu mah anjir. Ya, naikeun. Henteu kitu konsepna sia teh utar. Nu meuli sampo hijab bebas arek non muslim oge henteu matak jadi mualaf sia teh. Ya lamun kitu konsepna Kang Haji Roma Irama lamun misalkan beli sampo metal nya eta musikna bakalan jadi metal. Hah? Si Adang Doma lamun misalkan ngamandian domana ku sampo ucing eta domana bakal jadi ucing kumaha? Henteu atuh sia teh. Ya omongeuna ieu anjir aki-aki purunyus ieu. Si aing aki-aki purunyus kieu mah guys nya alus nama anjir ieu sungutna calangapkeun abusan karbit ku aing seuneut tina boolna. Beledag gue. Pusing anjing. Hai guys, kamonesan euker pasang CCTV. Loba maling. Ya, pang-pang nama lain naon lain maling-maling teuing guys. Si gejol teh pan sok sare di base camp. Nya. Keur sare paur aya nu ngarau kalong wewe. Jadi kanyahoan aya CCTV mah ya aya dokumentasi. Benar teh. Ayo ka dieu tingali si gejol keur masang. Kumaha Jo? Pemasangan Jo? Aman? Siap. Lempengnya. Ada tong nyengsol anjir juga si Radi dinya. Guys, benar tuh. Nah, jadi iya proses pemasangan guys sangat mudah proses pemasangan CCTV nya untuk menjaga keamanan di rumah kalian. Benar tuh guys. Terus bisa dikontrol lewat televisi, bisa dikontrol lewat handphone. Jadi sistem WiFi guys, ya katanya. Gitu. Ya guys, ikutin terus guys ya. Sok, ikutin terus. Jangan dia eta masang kitu. Lewa. Jang gegero. Atuh CCTV ya jang ngontrol bisi aya bangsat. Pan di dia motor gedean sok parkir pan di dia teh. Ya, di imah oge pan itu Mas Sungkul di imah teh. Guys, Mas Sungkul di imah teh. Mas Ilun. Ya, Mas Wanto. Mas Tarsono. Oh, pokoknya Mas Sungkul ya pokoknya mah di ditu. Iya teh aja ngontrol eta di bisi aya maling ke kanyahoan. Jadi aya nanaon teh tinggal ngalaporkeun ka polisi. Bi aya jejak rekaman. Benar teh. Itu maksudnya jang keamanan CCTV gitu. Oh, beng, Sultan lewat. Ese ai dipasangkeun ku nora rempak mah aing da. No obeng kalah suntangan. Lemar udah kieu. Jadi guys, kamera ieu dioperasikeun pakai aplikasi P380 Pro. Aya dina Play Store-nya. Itu tinggal klik, buka. Nah, banyak pisan fiturna di dia, aya fitur sensor, aya fitur lampu, aya foto, bisa record video, terus untuk mengendalikan jarak jauh, kiri, kanan, atas bisa oke guys. Jadi seperti remote gitulah. Dioperasikan memang tina handphone, keliling 380 derajat. Nah, ya orang operasikan ti dieu ya. Di kejauhan yang operasikan guys. Tuh, itu orang tuh. Halo ya oge aya fitur anu suara dua arah. Jadi di na kamera jeung bisa
ngobrol aja anu komunikasi aja nu ngendalikeun tina handphone. Oke, fitur nu paling resep kurang di dieu nyata kamera bisa mengikuti orang nu aya di depan kamera. Pokoknya rekomendasi guys untuk keamanan rumah toko kalian, cek keranjang kuning, oke?